ngarang leunca teh Gusti mun main mall na gegel teh belah katu jeleng ka belah kieu kabeneran di luar teh aya bangsat hayo we kukulingan aya di imah emak-emak atau bapak-bapak kenuang leunca huntuna tinggal hiji cek abah-abah nah sada ngan kuku nilingan hayo mun kapangih ku si Wahid bucat si Wahid teh huntu tinggal hiji ajak bangsa teh anjir nyamun kae kau bangsat keur kukulingan di luar belah si abah malin ka bangsat kana loncat jeung bangsat kabur aing ah teu sanggup ieu nyamun deh keur kukulingan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalahiris ka Cimahpar. Daun salam, daun sere. Karawas kusim kuring ge hiji tiris kadua lapar. Kaciri ngajawab salam sabare. Bios da aya alasannya. Jadi can kompak teh ka hiji tiris kadua lapar. Nu katilu nama memang can biasa we semangat ngajawab salam gitu. Nya kan aya contoh disebutkan contoh nanti ceples belenyen blek belek kot bien kalbani kurang angin terang deh jika ban kurang angin diajak lompat yang ngageo lamun di daerah Simkuring di Sukabumi di dieu mah moal pati aya jigana di Simkuring mah eta teh lir ibarat ibu-ibu kurang setoran nya di mana di piwarang ku caroge teh keyeumeu we terang keyeumeu leuleus letoy lemah meleh akur tapi nya kurang duit mah pelong lolos cuk salakina teh mah hoyong kopi da kurang setoran mah jawabna teh lain engal-engalnya nah ngajawabna teh kos teh boga kokot nyeun we sorangan atuh ka ditu pan mama mati penting ieu dipacul beurang macul ti penting mamah mah ya gitu digantelan nya subuh-subuh mama mah geus kuda podok culak colok karena gelas apaan gelas mah kada dicolokan ka jero leres kedah dikodokan sok atuh da aya sebab dan naon oge ieu mah supados janten ilmu we kahiji Simkuring ka motivasi dina akhir zaman kiwari boro-boro budak kolot ge geus hampir lulucon karena salam teh leres teh ngarulang bangun rumah sa kamotivasi tina hiji kitab nu dikarang ku Syekh Abdul Wahab Asy'arani kitab naon cenah neng ulang deui anu ngarangna saha bieu teh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nami kitab tersebut adalah Kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab naon? Tah kieu ari jeung santriat mah geus dibejaan teh nyaho. Usia kitab tersebut kurang lebih milari karena biografina hampir 500 tahun. Berarti kalebet ulama mutaakhirin upami mutaqaddimin 500 kali itu upami mutaakhirin 500 kali upami urang saha wah urang mah wal molorin wadah darin
wal ngoletin kena gitu wal koretin cenah nya sim kuring teh ngahanetan heula ieu teh ngadeg teh Gusti mah di Arab-Arab teh parawan ka jero nyabok gitu nyapan jadi amak aing geus amak mah panas leres teh sok ajaran salira dari putuskeun mah teu panas tapi dicabok pusing kana sirah pilari wasiat Kangjeng Nabi dina pasal terakhir aya kalimat kieu wasiat junjunan ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya Aliyu ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu isrina hasanatan nganggo ianida he Ali kawitan ku anjeun lempengkeun surahna di mana anjeun paamprok jeung dulur salam bapak jeung dulur salam sakas sainsing sasung sabut di mana wae anjeun aprok di mana wae anjeun tepang ibda awali percakapan anjeun bisalam ku kalimat salam apa jaminan Allah untuk orang tersebut jaminan Allah untuk orang tersebut yaktubullahu lahu isrina hasanatan Allah nuliskeun 20 kasayaan tuh gayanya menang 20 tah cana naon ya teh karek salam hungkul matak enjing dongkap ka bumi uluk salam tepang jeung dulur uluk lamun abah aya abah-abah umur 70 aya nyapan geus rero 70 tahun mah atuh nya naon sababna saur santiat mah geuninganan jeung santri dibahasakeun nu ngaran beda adegan pasti robah makna laras gitu nya beda adeganana beda maknana 80 tahun aprok jeung nu 70 tahun abah-abah da geus elmuan geus ngaji kitab Wasilatul Mustofa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani aprok teh lain lain gitu pas aprok teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapan masuk temalan teh 70 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratu wa ridwanu eungap tah mah da kegelong kopi bener. Nah keur jalmi nu ngucapkeun salam dituliskeun 20 kasayaan keur jalmi nu ngajawab salam wa raddus salam yaktubullahu arba'ina hasanatan keur nu ngajawab salam menang 40 kasayaan teu mata kusim kuring diulang deui sabab naon hiji aya alasan nu bieu tiris kadua lapar nu katiluna memang can biasa we nu kaopatna nalak-nalak keneh kidalang ti Sukabumi sugan teh jangkung badag bodas bohay gademol ari si horeng teh biosnya bios keun bae kidalang leutik keun wae wios wios kidalang alit wios kidalang mah alitnya emak umi ece eteh wios kidalang mah alit ge nu penting gede kan kanya bukan naik kalepasan dihampura hari kalepasan nya dan memang hari santri atau ngeslihe jeung santri bang gitu pandi ajina uku dulu Quratul Uyun Fathul Ijar tentang ngabukakeun samping nya mohon kitab singkat teh udah mama ngahulang kieu we ngadangukeun mah nya barokah uminya ngadangukeun lagi jadi nu sok diaos di pondok pesantren mah lamun bab rumah tangga teh Fathul Ijar tah bab nyingsatkeun anrok eta teh nya
kitab nyingsankeun kolor morosotkeun kolor ngaranna eta umi ngaji teu kapungkur paingan gaya na sakahayang atunya ada di papagahan aturan ulama aya pan imah sakahayang nyieun gaya teh menika aya gaya tojer galar sagala itu mah ngarulang we nah mana yang teu ngarti heuh cicing bagian kolot heula ari ieu mah akibat nu rentul ieu akibat buahnya teh hasil bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang cai enak jadi anak make gaya entep senok ya nu geus marah mah make gaya nanti jangan gaya Ki Anjing pan ngahaneutan wing tiris teu kuat aslina duh ya Allah ya Rabbana ya kan hanya kalwe teu mawa simut wing Allahu Akbar Gusti nah pilih tadi kalangkung sok urang nganggo sisindiran teh Mandalika Bojong Kokosan cakep atuh gitu efek tiris jadi namlek nyapan katirisan mah minyake kieu ngahon-hon beda jeung nu cair kapanasan leueur langsung Mandalika Bojong Kokosan ngalah salam di kaitan lamun seuk ngaku cinta karena agama Islam nu dicirian ku kalimat salam yuk nu kadua kali ngajawab salam urang tarikan yuk bener namlek ieu mah namlek asli katirisan Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa. Cakep. Digantelan kiripik lantak. Cakep. Alhamdulillah nu kadua kali nama ngajawab salam teh kabeh kompak. Cakep. Kitu ge meunang maksa. Bari saeutik rada nyentak. Barokahnya mugi-mugi barokah 80 kasayaan nu ngawal salam hiji urang sing dicageurkeun jasmani jeung rohani urang sing dicageurkeun dohir batin urang sing dihasilkeun cita-cita malah-malah santrin wal santriat sing dihasilkeun ilmu nu seueur barokah manfaat kanggo neraskeun ahlu sunnah wal jamaah upami ibu-ibu anu qarolot urang doakeun kudu ngarora nu karolot rek ibu-ibu rek bapak-bapak nu karolot urang doakeun kudu ngorah nya ye sing geura manfaat gagabah si neng eta kaninina nyebut itah maot sing manfaat atunya pan khairun nasi anfa'uhum linnas man tola umruhu wa hasuna amaluh pang saya ngajalmi teh nu manfaat pikeun jalmi kun kal kaung walaisa takun kal maung kudu jiga tangkal kaung manfaat timiti akar nepi ka pucuk nepi ka daun malah dahana dibeuleum baheula mah dijieun bedak macit dok ubar jarawat teh baheula mah ku sarerang kamu geulis ayeuna mah ku presker umi naon teh neng oh skincare ada bener tara balanja mah teh nyaho kan nyawing jadi kana presker dan kabayang mun diusapkeun kana bujurnya panasna sang modelnya tuh umi kapungkur mah nya nganggo sarerang uminya ngalaman ya ge make sarerang baheula memeh sare dikitukeun lah kana cai dipeureut ala we tataeuna acina mohon campurkeun jeung kalam nu hideung
bari ngalugot gitu-gitu memeh sare pan hudang teh sieun batur nya rois nepi ka teu eling ngasa puing pan di bodasan ieu ieu na make ka dieu tadi godengan godeng teh mau make bae lemah nya aya anu ku lancah ucing di dieu lancah naon oh lancah maung nya udah lancah ucing gitu depan berarti keneh diusap-usap eta rois ngahudangkeun Gusti kota eling nyapan ieu na bawa ayeuna nih make bonteng nih gitu ibu-ibu nya tuna we na kulkas dihakan ku salakina cek salakina teh Gusti kunaon eta asa aya da modal atuh da urut pas keur pamajikan di dahar sih agen ada ngobrol jadi jeung kidalang melin serama dari panitia ge geus mang mah bener lain itu balik teh asa ku kieu patut dangdanan cumblang cambling kieu patut batur mah ke jos coba matak datang lagi langsung diberi udut so gerak dari mana nges make jas coba udut pasti balik nage mawa dus atau dus mana ainu ieu mah teu kudu make dus da leutik keresek we ya Allah ya Rabbana ya kan isi murid can bobo itu lumayan pan perjalanan Sukabumi ya teh 5 jam erek sare sieun kaliwat karunya apa lamun kaliwat sok dongkap ka dieu jam 3 Janari nasano dek tolak da kabeh geus wah lan kadua nanya da sim kuring datang di Sukabumi ka dieu teh rek neang amanah amplok cek panitia pan gitu Kang kersa tuh ka dieu mangga asal sehat teh panjang umur bari teu apal pan ka daerah dieu teh ngan loba nabi muhun komo ayeuna mah aya nabi Google nih nya bibir Google saya eta mah bawel kamu belok ke kiri ari ka kiri teh WC lamun lalaki da diajak panco kan awewe we ditelepon pan teu nemalan sia teh mah ya Allah ya Rabbana ya Karim duit ka mana teh amplop unkal kamu tuh pan separuh walaisa takun kal maung kudu jiga tangkal kaum ulah jiga meong mah geus kolot teh teu nyaho geus kolot rero lempang da diayak lumpat geus hese atuh leres nya masih keneh goreng adat meong mah sok sampeurkeun meong najan geus kolot tengah gerem nya cenah punten da itu mah cenah meong geus aki-aki ajaran ingu udah ngarekep banget nya meong mah mending keneh jiga tangkal kau hirup manfaat lamun keur nu ngora kun kal suung walaisa takun kal acung apal suung apa terangnya ari suung matak supa naon hirup naon anu daunna hiji tangkalna hiji akarna hiji suung manfaat demi ke daun tangkal jeung akar teu pernah kanaon teu pernah kapiceun nepi ka geuning paburu-buru di ditu ieu mah usum suung pasubuh-subuh belaan salat subuh henteu dah yang menang naon cek lalaki aing kapieulaan wae ku si teh eta pusing deh kan oh atuh da unggah-unggah da meureun kaburangan eta lalaki teh sukses isuk-isuk hees nya suung kapieulaan amah teu kabagian we dah digawean sia dieu re maneh nanang kara ngagali we taneuh
Heula baca. Nah ya tengah sekana hasil. Kamak. Keun jadi gawean. Kali turban sama ping-ping ka dieu. Ujarami ah. Yo. Coba teh aya awewe. Asik. Tuh. Nya tuung nungku. Kabayangan ajaran Suganto kan agalitana nangkarak we ruang we sampai ka dieu tah tololkeun we eta unggul atuh geus kabarayang nya cek awe teh suhun nanya anyungku kene pan manfaat ka akar-akar dek dicabut sieun potong akar dikorehan we gitu terus digali nah cenah ieu mah akarna teh hideung loh cek eta istri ahnya dek dirabut we balok dibedol disangka kapan kang nyeri menahan nyeri manehna oge da jelema pas dicabut teu kuat nyeri tut di dinya aya suung tut teh banget zaman baheula eta nyobaan atuh rubane ku Jarami kana nyungku we nya kan Garut mah sejuta kisah Garut aya ya sejuta kisah nya kena ieu mah ngahudangkeun heula we ngahudangkeun ngahirupkeun nyapan wae mah ngahirupkeun damaehan mah nya umi cicing neng suri urusan kolot damaehan cepet 15 menit ulah nya sejuta kisah Garut sejuta kisah mata kasohor Garut mah tikawit dodolna dodol Sukabumi lamun dodol Sukabumi doif lamun dodol Garut najan ti Sukabumi pasti di ACC Sahih Bukhari Muslim doma tuh gini mata kadek neangan semburing ge bibit Garut nya da araragung cenah bibit Garut mah nya tapi imah berarti sanes Garutna berarti nya nah ngaharulang kapungkur aya kacarewaskeun nuju zaman perang jago Garut nini jeung aki-aki aya jago dadugi ka zaman Boromolan zaman perang gitu zaman perang kan granat baheula mah aya bom granat namanya teh di ka bapa-bapana mah bucat bitu granat teh tuh reuwas atuh kudu reuwas aya ku bom mah mun aya bom urang teu reuwas pas kan ini ku musuh teh plak nya da pinter ini begitu murah ditumpuk didiukan cek akina teh nah jangan dosa pemain kada hebat di teangan eta cangkang gerana wah akhirnya di korehan da poe cenah kok cangkang-cangkangna acan gerana teh balik ke pasca beneran malam Jumat pas sunat malam Jumat pas sunat ai si horeng teh kagelong bener udah didiukan bener teu kakemot lap teh asup
pas malam Jumaah nyata meureun kakotrekeun ku aki-aki di jero teh kotrek waduh jadi mana bucat nya granat geus penting-tingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Yang seri itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Tabu 12 kirang sajam 5 menit dipaparin kesehatan urang sadayana tolabul ilmi nu dikemas dina acara tahun baru Islam. Mugi-mugi urang sadayana sing ditambih kesehatan kalian sehat nu barokah. Amin. Sholawat kali kautamian salam ay makrunan bita'dim sapapaosna masing dilimpah ruah curahkeun ka pemegang kunci syafaatul uzma wastajungjunan habibana karim kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabugia urang sadayana harapan ageung kullu taqiyin taqiyat walau kana usotan. Ya Allah ya Rasulullah abdi sadayana hoyong mungkin ngengengkeun panggero syafaat mantena di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapayunan kersana muratibul auqoh pengatur waktu pemindah acara nu dipihormat. Kapayunan kersana al mukarramun wal muhtaramun khususil khusus guru jisim kuring guru urang sadayana pimpinan pondok pesantren naon namina Miftahul Amanatul Huda beserta keluarga besar santriin wal santriyat nu sangat dipihormat. Mugi doa ti sadayana guru urang sadayana nu ti mana wae ku Allah sing dipaparin tambih kesehatan paraos yuswana amin. Oge nu dipihormat kersana qori anu parantos mulih pangarsa Aceh doakeun di perjalanan sing salamet dugi kana tempat mantena. Oge teu khilaf ka kersana al mukarram pangarsa Bapak Kepala Desa beserta staf kebawahanana nu pangcakatna Bapak RT Bapak RW nu dipihormat. Mugi-mugi sing tambih sehat pawas yuswana. Program-programna ku Allah sing dilancarkeun. Keun wae sok sanajan tadi sambutan anak Bapak Kadesnya cenah turunna sakieu nu kabagian sakieu keun wae. Urang suhunkeun we ka Allah dan masihan rezeki Gusti Allah. Matak doakeun Pak Kadesna cing cager. Lawan sababna lamun gering ripuh bisi ADD dipake berobat. Ya, kadua sing panjang umur.
nya sabab naon program can beres bisi kaburu maotnya oge sing tambih sakinah mawadah warohmah sabab lamun pakades keur pasea jeung bojona nya sarua we rungkat gana sirahna mata Pak RT oge sami doakeun sing sehat amin teu khilaf grup hadroh asobariyah nyada sobar tadi gitu nya jadi sobar we gitu nya grup hadroh naon namanya kasar L muda berarti ngarora keneh berarti aya L tengah aya L sedeng aya L kolot ieu mah L muda doakeun ku sadayana sing tambih-tambih majeng ieu grup hadroh amin malah ka ibu-ibu dipromosikeun ku sim kuring lamun ngelari picarogeun tah ieu nu narpakan ieu naon sababna aranjeunna mah boro-boro ge kajalmi kulit ku anjeunna mah dikekepan diarusapan we kitu ngan resiko engke lamun gaduh bojo kana sok nepak ieu di mana cicing ditepak ngajen no gue mudang atuh paling kitu oge teu hilap ka jamaah sadayana nu dipihormat oge Kang Son nu sami dipihormat Besti belah mana cicingna aya pangkar nya sing jager sing loba jawabna amin nya da ieu nu gaduh pasantren nu gaduh sona sanes kenging mulem di luar sanes nu gaduhna di dieu agak alus naon sababna geunaheun ciri ieu teh ududna normal kopina aya da ciri we tukang son malamun aya ngajerit tah biasana kopi beak lamun aya ngaweuweuw we sona teh eta mah cirina ududna envio teu sampurna tak sadayana mudah-mudahan ku Allah sing disehatkan amin ieu panggung Masya Allah gayanya minal awiin waterfalin nya pan wa kreasiin mending keneh kitu manfaatkeun we nu aya dasarua awi ge bakal jadi saksi saur Syekh Ibrahim ayat 7 nu bakal jadi saksi naon wae nu dicalikan naon wae nu dipidamel eta bakal jadi saksi mugi-mugi ieu awi jeung terpal sing jadi saksi amin ngan dina wengi ieu nu panggede-gede na ganjaran nu teu diuk dina terpal nya tu ayeuna taneuh teh belah dieu tah nya malah engke ieu terpal teh bakal ngagoroan di ditu pas begitu orang rek dihisab urang teh geus tomper ye dek jadi ahli sakowah dek jadi ahli celak baru saper teh aya sama syahida ya kaula sama syabak kumaha nu ku anjeun dipake tolak ilmu nu mana deui nu dihitutan jadi saksi kullu bina'in wa balun ala sahibi setiap bangunan naon wae nu kurang dipidamel pasti aya balukarna atanapi hasilna lamun kurang dianggo saya pasti hasilna saya lamun kurang dianggo awon pasti hasilna awon man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu saur Imam Ibnu Athaillah barang siapa orang nu awalna sae niatna sae maka akhirna bakal sae mugi-mugi urang permulaan sae akhirna sing sae amin ya Allah ya Rabbal alamin sok urang malik lah ka tukang syabrab telepon ngandika kawan daling lisan mekaten pengrikeun pendidikan madrasah Amanatul Huda Tabligh akbar itunya kudu tafhim pak rohna tumiba sabada harkat patah akbar dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah itu Islam itu Kampung Sengklek RT 03 RW 13 Desa Sindang Sari Kecamatan Cigadung. Alhamdulillah ya. Sim kuring ge dongkap ka dieu. Tika dugi ka dieu nya. Mohon. Ta ieu teh ngaran kampung teh disebutkeun bade kolam. Nah, harulang. Kolam. Ceuk ahli bade eta ngaran kampung teh bade kolam.
naon kebalikanana ai sengklek teh lamun di bahasa Sukabumi mah sengklek kesedol nya ai sengklek mah sedol ajal misalnya macet Bandung mah baung persamaan anak iya kunaon ya sepuh urang ngadamel kampung sengklek ngamalkeun zayyin nafsa kabil maksiat tutupi diri anjeun teh ku maksiat hartina lain urang kudu maksiat lain kudu tawadhu nyieun hade ge teu nyahoeun lamun sedekah boro-boro batur inung leungeun kenca teu nyahoeun ta eta teh zayyin nafsa kabil maksiat wala tuzayyin nafsa kabil taat tong beja-beja punten abdi teh tunuh penting geus tahajud ulah beja-beja geus tahajud ge mohon aya teh disebutkeun kampung bade kolam lamun tadi mah keur ngagindingan ieu kampung supaya teu kabuka ku batur nyumput buni dinu caang nemrak tapi teu katemong geuning buktina mah ieu rame wayah kieu ngawas keneh leres kapan lamun disaidolikeun jeung kampung mah sengklek atuh nya kan ada filosofi ieu sepuh urang ngadamal ieu kampung sengklek teh disumputkeun teh disumputkeun hiji tina zayyin nafsa kabil maksiat wala tuzayyin nafsa kabil taat lamun kahadean mah cukup we urang jeung Allah nu nyaho naon sabab urusan ikhlas labil qaul ikhlas mah diucapkeun ikhlas abdi ikhlas ari hate anjeun lebat ulah otak sia kasih kuring ngawari Kang punten sabaraha cenah ka dinya teu jualan cenah kami teh aya sawana teu jualan jeung ikhlas ya jeung teh dok atuh nya nu moal meunang panghampuran teh jelema teh nu boga hikdu munak-munak moal dihampura dosa lamun teu tobat mata ulah boga unek-unek nya ulah mohon matak sim kuring diusahakeun beuteung diwaregan rokok dilobaan nya di mana sim kuring datang ka dieu teu buru-buru dibere tadi ditaroskan ngarokok naon gaduh abdi mah teu ortoskeun naon teu gaduh isieun ku Rasul jeung orang apa bener ieu cenah bener bager teh lain bager deh kan lain gitu dengan pengertian orang dia Allahu akbar hiji dan sim kuring mah nya teh tiasa ngawas lain bareng ceramah sanes sim kuring sanes ngani mah urang ngobrol we nyumponan kana hak muslim wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri urang mah tugasna ge lain ngahakimi lain ngahukumi tugas urang ti Allah mah di antawisna silih asah silih asih silih titipkeun silih titip teu geuning sim kuring mah kitu urang silih asah silih asih silih asuh silih tulung dina raraga ngawangun ukhuwah Islamiyah sedang ukhuwah insya tak kitu jeung aya insyaallah segala eta urang silih wasiatan nya da jelema mapan manfaatna jelema nu tadi teh nu tadi hirup urang teh kudu manfaat mata emak-emak nu geus karolot bapak-bapak doakeun sing geura buru manfaat sabab di mana geus manfaat mah sok babari ka ditu kana makrifat kana maot marifat aing geus marifat atunya apa marifat mah bi aina min aina ila aina di mana bakal ka mana oh aku rejek dina nasoihu dunia dijelaskeun mana dicarioskeunana aksiru ming dzikri hadimil lada he sing loba urang teh ngeling sing loba urang teh inget sing loba urang teh mapai sing loba urang teh ngaraba sing loba urang teh ngelingkeun kana diri urang yen urang bakal papisah jeung kanikmatan dunia pisah tina geulis bakal pisah da tina geulisna teh jadi murangan geulisna peot tina tampan menawan tak jaga siapa menik gagah
saking ku gagahna diibaratkeun gagah sakiman raguna ngapulur ngapak megal ibarat Gatot Kaca bulu alis ipis bulu kumis sisi bulu karek kebat bulu kayat pucuk dulu daya bulu jalan kumis bulu kumis syokor kapogor yang karawang guyur sacanjo nepi ka lumur LR saja nepi dedeg samper pahade jatmika sama bosna dan 80 tahun mah koronyot leres yang muda ini yang ora yang semasa mudanya kalau dicabak dah lewat kayak sabar belum pau ya kullu syai'in halikun illa wajhah sakur makhluk mah kabeh bakal rusak moal abadi moal abadi urang nu baheula mah boro-boro jagung ora jagung kolot bea leres boro-boro anu hipuna nu teuas ge digareus kapungkur nah aku tuh yang kudu ikmale mana ang leunca de Gusti mun main mall na gegel di belah katu jeleng ke belah ge kebenaran di luar daya bangsat hayo we ku kurilingan aya di imah emak atau bapak-bapak kenuang leuncah huntuna tinggal hiji ceuk abah-abah nah sada ngan kuku nilingan hayo mun kapangih ku si Wahid bucat si Wahid teh huntu tinggal hiji aya ceuk bangsa teh anjir nyamun kae bangsat keur kukuringan di luar belah si abah malin ka bangsat kana loncat ceuk bangsat kabur aing ah teu sanggup ieu nyamun deh keur kukuringan tuh leres itu leres sok urang buka heula nya dina surah At-Taubah 36 nu tadi diaoskeun ku simkuring dan memang makruh ngaos bismillah eta mah nya surah At-Taubah mah. Kenapa? Karena itu adalah kutukan orang kafir. Jalmi-jalmi nu inkar. Karena aturan Allah nu titah zakat tadi dikaluarkeun zakatna. Dititah salat, titah iman karaka nangtang. Nya titah ngaji karah manto. Lain teh mereka kudu husnudon hirup mah. Mun aya jalmi nu kaluar teh tina riungan ieu rek awe rek lalaki nya kolot disangkar ge dek ieu. Dek modal itu nya masuk aya nu kalepasan ning cek mau balik cenah tah nu balik panghuluna cenah bawa dosa karunya boro-boro bawa dosa batur dosa urang loba terus deh nya matak lamun nu dek iih nu dek modal sing lancar ki iih modalna amin beban ribu sing awalung mah jarang ketika bang ketut matak seureurkeun dari dia mah seueur sayuran gedang isuk-isuk teh kocang kurile cau lain dijualan wae enak obat enak ngawatu da ieu mah isuk-isuk kecelebek kana sangu aduh modal dek sedangkan makruh lami-lami ting di WC nah sababna tempat setan mata kasuk ka WC biasakeun Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is kade ieu mah nyerenteng rapi ge ada salaki keur kudu deh sepang kita alengkang ieu geus kieu ban nyingsat ka luhur wah geus kabayang datang kana klosetna ge buka coretna Adkar An-Nawawi dina Adkar An-Nawawi ayat 7 nu bakal jadi siksa dina jero kubur di antarana gagabah kiih teh mun bari kieu gara kana tangkal gitu-gitu wae bajraan keur teh badal nyanyautan bawa ka dokter taros ke bojona, ibu gimana ini mau diobatin? Oh iya bu dokter,
Pak dokter, diobatinnya sakitnya aja ya, gedenya mah jangan. Si orang gitu kan. Oh ya nanya, ada kewajiban salaki bejaan kaki ih salaki lamunnya urang pindah ke 14 46 kamari cuek ka pamajikan cuek ka anak nabab kiih diperhatikan eta mah kaki ih salaki nu nyaah ka bojona didengekeun kiihna ge dengek jika saperit ngajorojos nya sope perhatoskeun matak mending keneh kloset min awiin wa tatabanin wa min silimpirin kaiin ya baheulain jika we bahasa Arab gitu nyakan baheula mah kloset tina awi kena jangkung geuning 2 meter da waduk teh ngagoak kalau lauk baheula mah galedeh huluna pan katingal joko anak heula baheula da katingal dan anu ayeuna mah atuh jarang pling waduh uminya bahan baheula mah nya nakulah teh na empang baheula mah aya nu adak pangkana mata kacarewaskeun nu kapungkur nu kapungkur mah sok laer dari kecerokan eta pan lauk mas pungkur anu wames teh aya ya nah kloset we aya mah betak Pak adab-adaban kieu sok urang pindahkeun we da urang realisasikeun nya 1446 ka 1447 urang mah urang silih wasiatan we bisi nu matak jadi hese kunaon abdi teh husu ibadah Gusti kunaon ieu teh aya hijab ibadah abdi atuh da aya najisan dina jasad urangna pan teu kaciri percikan kahampangan teh matak sim kuring mah lamun kahampangan kieu tah pan anu abdolna mah kieu tuh nyeu teh tapi keur bapak-bapak ibu-ibu mah ulah munyok kieu bapak-bapak ya mohon kunaon supaya tetepokan kadadetkeun ku keuneung engke di mana urang ngadehem geuna pan kadadetkeun tuh ku keuneung teh disebut istibro di luang sulam ngadehem dehem kun nah sabab eta teh pilih aya bungsuna pas hanya kaluhur cek weh bijil tah eta nu piomongan Si bungsu. Bungsuna da anu piomongan mah nu leutik ada nu sorana kitu mah teu pati bau ieu nu sakitu cet nu sakitu sakit tuh eta mah ngomong nya dalem pange mah kikieuan itu nya nyem oh met aduh abdi jadi sengklek ieu eta Allahu akbar adanya bapaknya sok kurang kehampangannya nak kloset mandak mayun dina kehampangan teh mayun kana liangna payunkeun teh kana liang ka itu cenah ngagolosor ulah kabelah dieu da kabelah di maraceng pan sebenarnya ditelepon geuning Gusti sagede tungtung jarum teh kapilari cayan heula si keramik teh tah weuwis teh urang teh di dinya geuning nya kapilari raceng kabelah dinya berarti mun kadampal ku bojo urang ku anak urang terus we salat aduh dosanya itu berarti teh sadar kalinya nya terusnya nyasap urang-urang ngobrol pengalaman matak sim kuring mah ngahaja tempat bobo sim kuring mah deket WC jeung dapur sim kuring jeung kompor sare teh nya serinya naon sabab hiji merhatikeun pun bojo nya merhatikeun naon sababna akan ketika abdi ka WC aranyana sok aya di dinya
nalongkrong ngadidinya perantin tempat abdi gitu tangarariung tah urang ka WC teh cing tarik nu jadi salah kita Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal ba'is nu kakenca heula asup we ka jero kaluarna alhamdulillah ada ba teu geuning kaluar teh lamun geus wudu angkatkeun leumeun teh najan di imah kaluar we angkatkeun kieu tuh bacakeun geus kitu mapa inna anzalnahu fi lailatul qadar kana cara ngadangun wah katanya inta geuningan teu cinta sanyanya mah ka bojo teh teu ngade di kitu nya cing mama urang diperhatikeun teh ku saroge urang cicing atuh ieu mamah ya mamah kene anu arano mah keun wae anu mah kene di mana geus ieu tong nikmat mama ibu urang sering papagahan tapi saroge dia paratoskeun teh kieu urang dia paratoskeun teh cebok urang wayahna ti ayeuna bapak abdi perhatikeun cebok gitu mun bisa ku bapak cebokan aduh ini cebokan la ilaha illallah sakura kowe ieu dia ngalitnya dina surah At-Taubah ayat 36 kenaya bismillah oge da makruh hungkulnya inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah lawan euy di mana sakurang tarikeun atuh eta urang manggil heula sorana da urang ngamat bisa ngamat ieu mah nya nu jauh geura cunuk luaga geura eta geura manjing berak kasuk keris macing orang hadir getih patabung jeung getih daging patabung jeung daging urat patabung jeung urat tulang patabung jeung tulang hai macing raga sukma cipta rasa raga asup hewan Bismillahirrahmanirrahim dalam dunia inna iddatash syuhuri Sadaqallahul azim. Daya. Ciri khas kampung Sengklek teh dewek sodaqallah teh dikeprokan. Subhanallahnya. Al-Qur'an diamaskeun ku ahlina tadi Allahu Akbar. Adem kana mana teh. Nya, tadi ini diamas. Nu tadi mah gaya Muammar ZA. Ayeuna mah di Cianjur Selatan aya di ditu. Mohon sanes di Jakarta deui. Mohon tos aya di ditu ya. Nya, di paem dan sorana sora Muhammad ZA mah dilebet nya. Dilebet nih. Subhanahu
Mun di urang mah sodaqallah we. Nu babari. Alhamdulillah. Ademnya Al-Qur'an diaoskeun paingan atuh. Saur Kangjeng laisa minni man yaqra'il Qur'an lain umat kami nu sampurna lamun maca Quran teh gagancangan nya sakayang tina Yasin nepi ka jadi kana Fatihah gancang teuing nya pan aturanana aya tartil aya tadwir aya hadar nya lamun tartil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim nih jadi teu bawa rote robah ini teh lamun aya nu monyong kudu monyong wau domah monyong eta mah lamun ngucapkeun sin ageng mah tong kudu monyong to teu kudu monyong nya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim conong ro teh hir Allah naik kalur istifal arrahmanirrahim eta apa ikan disebutnya alhamdulillah tuh ikan pengen ya sinul Quran lagi kalau sore nanti udah tanggung wil bangku biar malam jadi ya sih karena Fatihah intinya ayat tidur dah saking salah ku gacang-gacang teh a'udzu billahi minasy syaithanir rahman bismillahirrahmanirrahim nah jadi tibolak itu paingan atuh saur Nabi at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan ari gagancangan datang nanti setan sifat santai tenang dan rinti itu adalah datang ti Gusti Allah tenang teu geuning kita tenang begitu tidak jangan buru-buru dah ya mau kemana kan ya kalau kan kata ini malam ya siapa yang bikin ini acaranya coba kalau siang ya pasti siang dah betul iya kan anak-anak dulu itu suka ngabreng tahu ya ngabreng dah anak-anak yang suka dinyanyiin sama Jayanti wanci berit tuh gini Surya rek pamit tapi itu aku reka mana